baca urang percaya ka babacan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha tapi urang teu ka Allah ka babacaan Allahu la ilaha illa huwa la taqulu sinatu nya ngaharep blek jiji lain indit ka dieu Allahu la ilaha illa huwa la taqulu sinatu wa la taqulu nanggak deui ka nya goblok ye kurang percaya diri percaya da ka babacaan salah ku ari nu hebat set pocong plek geus tenang plek ya sia makhluk Allah aing makhluk Allah sarua ciptaan Allah sia makhluk halus nu diciptakeun ku Allah aing makhluk manusia nu diciptakeun ku Allah sesama makhluk Allah tidak boleh saling ganggu nya lagi kayak ngomong asal di beskotan nih cek tadi wa imma yanzaghannaka minasyaitanin nazghun fasta'id billah lamun datang panggoda setan maka minta pitulunglah ka Allah subhanahu wa ta'ala urang sebenarnya lolobana lengah aya naon-naon teh ku urang dipikirna ku urang pemikiran urang kan handap pemikiran urang kan pamere Allah paling geus sasenti 2 senti pemikiran kanyaho urang genang Allah urang sok tilok ngabalikeun ka Allah poho urang sebab rasa gagah aya di urang rasa pinter aya di urang ngabanggakeun gagah jeung pinter padahal gagah jeung pinter pamere Allah kaallahkeun girage kitu kene aya gangguan-gangguan setan nu ngagoda ka urang kadang-kadang merangan teh asanang urang pasrahkeun ka Allah girage urang teh lengah percaya diri asa nu urang eta lah gangguan leletikanana urang lamun ti penting urang boga jumpa jampe besi aya setan pasta'id billah kudu nama pasta'id billah tapi urang percaya ka babacaan anu ku urang dimiliki padahal babacaan nama eta keneh ngan pasrahna nu henteu moal mempan ge moal mempan urang keur leumpang atawa keur salat wirid di masjid misalnya jam 1:30 kertek mulai tah tek rada aya muringkak kurang pasrah urang malah nyiapkeun aya sia ku aing bacaan urang jadi percaya ka bacaan henteu salah ngan kurang pasrah bener bae seng rada bau kok rada lain deui cek urang ambe asana babauan kieu amat sih ieu mah jamenyan kuburan asana hadir ka jeung kumaha siap aing maca ayat kursi ka jeung kumaha ayat kursi kalam Allah bagus ngan asa urang ayat kursi baik baca sia lalu aing geus diwirid ayat kursi bener aya haseup je bener tadi mah si bener awas ngadu sia jeung aing tuh kan mulai sombong kan bener ngegelebeg tali na kadeuleu tali ieu na aya
pocongnya ieu nu muka ngan beungeutna dong hehe bacakeun ku urang percaya ka babacan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allah la ilaha tapi urang teu ka Allah ka babacaan Allah la ilaha illa huwa la taqulu sinata nyana ngaharep blek jiji lain indit ka dieu Allah la ilaha illa huwa la taqulu sinata wa la taqulu nanggak deui ka nya goblok ye kurang percaya diri percaya da ka babacaan salah ku ari nu hebat set pocong plek geus tenang plek ya sia makhluk Allah aing makhluk Allah sarua ciptaan Allah sia makhluk halus nu diciptakeun ku Allah aing makhluk manusia nu diciptakeun ku Allah sesama makhluk Allah tidak boleh saling ganggu nyana ge ngomong asa di beskotan ye orang kudu bisa gitu je udah mah inget beskota inget ka iya kadang gara-gara ka konektor konektor teh kos gitu konektor mah pan nan gara-garana Batak melulu komok konektor eta mah gamadi mah Batak prioritas Batak bayar budak sakola mah pan budak sakola mahasiswa mayarna teh kapan letik geuna mah letik mayarna cenah mah mayar cepet teh baheula mah cepet pade keur kula mau jadi mahasiswa mah cepet keneh 100 mere sak kok bayarnya cepet saya mahasiswa kakak beneran hitut di mana mahasiswa mah tuh bau bayar cipe kentut lagi kita bayar cipe kecil kentut lagi dan kecil nggak boleh kentut leh ini anak mahasiswa kentut pula Batak kok sih lamun kaganggu urang ku setan urang ngupayakeun urang sorangan capek fastaiz billah eta tulung ka Allah kana boga ya Allah ya Rabbi abdi teh kan hayang ka Gusti melalui ilmu Gusti tapi ieu can kapaham bae Gusti abdi teh ieu can kapaham bae ngaji ya Allah ya Rabb abdi na nu Gusti otak abdi na nu Gusti ilmu nagih atuh nu neuk ditempelkeun ka abdi tuku Gusti abdi mah bade nyangakeun ka Gusti sadaya-daya dengan penuh kelemahan sakikeun abdi mah agagah abdi nyuhunkeun ka Gusti ulah ngandelkeun otak mah dipaksakeun ku urang sak meunang we saminggu hehe seri sorangan hehe pan pecena budak mondok tapi pan sudah seri bae budak modal bener bae mancing di hareupeun imah sendal jepit beunang mah wah cak mana goblok si budak sendal jepit pajar lele sia mah edan ngandelkeun otak capek eta keur cerita ilmu kayak kebal-kebal dibere oh sia beneran bere ku Allah kan nu meren ilmu Allah otak-otak Allah dititipkeun ka urang dititipkeun ilmu kade tah aing dititipkeun ilmu ka sia seakan-akan gitu pake ka aing tuh etalah urang sok poho fasta'in billah menta gara ka Allah jadu Allah iya ya Allah urang sok poho geus aya ilmu di urang kemudian hayang ka Allah kan ka Allah teh kudu ulah aya duniaan hate teh
kudu ulah aya makhlukan di jero hate, ulah aya nafsuan, ulah aya setanan. Lamun eta geus nyingrai zat buleud ka Allah plak teu bisa-bisa. Usahakeun ku urang ngaler ngidul ngetan ngulon, usahakeun supaya ulah resep kana dunia, makin resep itu dunia teh nini bengking, nini bengking lehoan cilohan ngacai kurang bisa dipakai karena resep makin resep baik. Kurang orang berusaha maka diri orang capek. Pastaibillah kalau Gusti teh nitah datang ka Gusti ka hamba-hambana, diantara hambana teh abdi. Hiji kanikmatan di mana hamba datang ka Gusti tapi gangguanana teh cinta dunia jeung makhluk Gusti. Abdi teh manusia nu cicing di dunia tentu bae ngabutuhkeun kana dunia tu cinta kana dunia wajar. Tapi moal usul-usul ka Gusti tah ayeuna mah abdi mah nyuhunkeun pitulung ka Gusti. Gusti ulah dibere cinta dunia abdi. Lepaskan jero hati abdi cinta kana dunia ka Gusti we. Ulah aya karungan di jero hati, ulah aya jabatan di jero hati, ulah aya sawahan di jero hati, ulah aya keagungan hiji be Gusti abdi nyuhunkeun gerage ka Gusti. Janu Gusti ieu sakali, dua kali, tilu kali bangun nyaan urang ngageser ge tepati cinta karena dunia. Terus setik ka Allah ke tudai ka harti bae masuk pasrahkeun lalu renungkeun ya kunaon ieu cinta bae kana dunia penta ka Allah. Satungtung cinta dunia moal datang ka Allah, moal kajen kukobat. Cinta dunia maha halang. Lamun jadi pemimpin, bupati, camat, gubernur cinta dunia, moal ngurusan rakyat. Jadi kiai cinta dunia, partai Kristen gak diterima baik. Pokoknya cinta dunia mangges. Asal kokocoran ngocor ti mana bae datang. Masya Allah. Oke, lepas ke mual kebal. Dikumpul-kumpul ku urang cinta dunia ti dieu mangpang mengpung urang ngajabat cecek sugih lah urang. Ketika sugih paeh kasugihan cilaka. Urang jadi kiai, keur memejehna jadi kiai ti dieu heuh komo haji urang ngajabat mah kieu kitu. Hayo sugih boga mobil, boga dana sebagainya paeh kesugihan bakal nyiksa. Bakal ditanya ti mana ngocorna, rugi amat. Kemewahan sejenak diudag-udag ku urang melalui pengudagan anu salah di akhirat kalaka jadi siksa. Dinikmati ku urang hanya sabaraha tahu di dunia, tapi teu muka bae tah teu muka mata hatena. Fasta'idillah sok minta tolong ka Allah, renungkeun. Waduh awak sia kokomoan teuing atuh nyage putus ya karena dunia. Batur mah geus ngapak hiber ka Allah ninggalkeun dunia. Sia mah gupak di dunia teh. Aduh deres masih kena jalan bener mah deres. Ieu geus jalan teu bener, korupsi lah. Teu kaharti atuh lamun kiai dibere ilmu Al-Qur'an, haju laku lampahna kaluar ti Al-Qur'an. Nu endek diperjuangkeun teh agama melalui ilmu titipan ti Gusti Allah. Masa partai Kristen diterima? Kan araraneh urang. Araraneh. Wih, cenah ieu mah siasat neraka jahanam sia itu. Masya Allah. Itu teh kumaha beresna tuh. Di dunia acak-acakan ya, di dunia misalnya acak-acakan, ieu ka ditu, ieu ka ditu. Anggeus mah paeh. Tapi di akhirat mun urang narima kana kos kana ditu, acak-acakan teh kabeh dibeuleuh. Di dunia mah acak-acakan, ieu ulah, ieu terus ribut lah.
ribut paeh selesai paeh tapi di akhirat masya Allah dibeuleman Allah karim tah lamun datang hiji gangguan setan fasta'id billah innahu sami'un alim maha ngarungu Allah maha uning Allah kumaha lamun jelema anu takwa ka Gusti Allah anu selalu ngajaga kana parentah-parentah Allah jeung larangan-na parentah teh dilaksanakeun larangan dijauhan ketika datang gangguan-gangguan ti setan teh kumaha barometer diri urang masing-masing ieu ayat innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru wallahu a'lamu bimarasanya nyana jelema-jelema nu tararaku ka Gusti Allah ngajaga maksiat-maksiat bung ancub dina permaksiat ditahan dijaga besi kena idza massahum ta'ifun di mana ngeunaan ka para muttaqin yakni alladzina taqaw tadi ta'ifun turun kawaswasan kena kawaswasan dina hiji qiraat taifun teh syai'un alamabi sesuatu anu turun tumrap ka jero hate huyal hayal ngajadikeun kana kawaswasan gangguan setan teh minas syaiton kawaswasan di jero hate jalema muttaqin ngrenung ke ieu aing kumanya hirup di jero partai aju aing mah hayang salamet kayak kumaha jaya kok ku aing karasana ieu belokna ka kiri bae rarasaan teh teu bisa diajak ka katuhu deukna mengkol datang ta'ifun minasyaiton bisikan-bisikan ti setan ta'ifun minasyaiton cak setan Kiai mumpung gak percaya ku pamarentah mumpung gede bayaran anak ayo ke batu mata kapake Kiai makar bajana kapake ayo anak loba engke jang anak engke aya incu bajina jutaan ye Kiai cak setan sia teh setan goblok setan ka Kiai teh Kiai kan merenung Kiai nya kumaha sapoe datang deh sia setan bisa aja setan goblok setan ayo Kiai ngahiji geura jeung pamarentah ayo ulah waka nyaritakeun soal dakwah nu penting mah dunia mumpung kapake ta'ifum minasyaiton datang bisikan di akhirat ulah nyarita kana akhirat mobil oke ganti ta mobil tahun lama ta mah
tahun baru minta geger ke bupati dibere asal ngadukung bupati dibere ulah deui ke karak mobil kos kitu atuh majelis dipanggieunkeun kayak geus hayang imah dipanggil babari penting ngadukung dah ku ari kan deuk pilgub ye sok geurage ka mana nu gede duitna bae ka mana nu gede duitna bae hayu bae mu namu ieu mah di dunia mah pokona hayu bae sial teh setan goblok bisa ada lamun kiaina anu henteu mutakin henteu takwa ka Allah hana semata-mata dunia kabongbroy nyana ya oke deh asuplah ke Pirindo kiai kabawa terlena ku senyum dan tertawanya syaitonir rajim geus asal aya kiai masuk ke Pirindo eta kiai setan beres masa kitu geus hese-hese wah jogja teh sok sambarangan we aing mah deuk sambarangan bae kitu bae ulah hese-hese aing mah deuk sambarangan bae kitu ulah hese-hese sing tegep urang da sia ge can pugu ka sorga sia ka aing sok nyangka kitu je atuh sorga mah lain nu kiai nu Allah aing mah boga kepercayaan percaya ka Allah anti Kristen titik ai kiai deh juri kalau kos gitu eta lah taifum minasyaiton masya Allah tapi lamun kiaina nu bener-bener takwa ka Gusti Allah di mana datang bisikan-bisikan setan yai cek setan teh mangpang meungpeung atuh di dunia maja urang teh nu kadeuleu teh dunia can kadeuleu atuh akhirat mah maning urang ngalobakeun numpuk-numpuk dunia ieu diajak ifun kawaswasa anu nerap nulusup hayalan ka jero hate setan langsung ngancik di jero hate ngajakan yuk mumpung mora keneh yuk mumpung maneh jadi mui yuk mumpung maneh di pamarentah kapake yuk tapi nyana tetep bae teu hayang aing mah daripada cilaka di akhirat ketika datang bisikan-bisikan setan ngawaswaskeun ka jelema-jelema nu takwa begitu datang bisikan setan tazakkar langsung inget nyana iqaballah wa thawaba siksa Allah jeung ganjaran Allah aing mun kitu bakal disiksa apa bakal diganjar sih isieun tadzakkaru langsung eling mutakin mah besi ke di akhirat tanah saing di dunia milu di akhirat disiksa duh kumaha besi putus ganjaran aing rempan nama ya Allah ya hampura Gusti tuh tadzakkaru eling langsung siksa jeung ganjar ketika mutakin ingat ka Allah ingat kana ganjaran jeung siksaan anak datang nyulusup setan ka jero langsung ingat kana siksaan jeung ganjaran fa idzahum mubsirun nyana ningali kalawan paningal mata al haqq kana bener bin goiri tina salian bener atunya apa yarji'un lantarannya aduh silaka ieu mah yarji'una balik kana hak mung ninggal cenah diberena ieu mah 100 juta enten cenah diberena 500 juta enten diberena cenah 1 miliar naon atuh duit jang naon paling hebat meureun meuli kendaraan boga dina teu bogana jan nyewa bisa dina teu biasa nyewa anu mahal lapira di dunia moal kebal kepentingan anak aing sih ka mana paling geus sapira nyalateun ngariung ya geus aing mah nyewa angkot ge geus tah kiai bener tah nu geus kitu
Kiai bener tan kos kitu hayang aing mah ulah ning 1 miliar sadunya dibikeun ka aing kawet teu hayang sebab nabi aing ge tersepen dunia beres anggeus teh mutakin teh kos kitu teh ngeunaheun tangan di lembur sia nu kos kitu aya jiwir bawa ka dieu hayang nyaho hese jasa pugu masyaallah ya Allah tah ngeunaheun ngadengeun ge hayang ieu mah supaya dunia jang naon atuh ieu mah kadahar gas aing mah bukan ada ibadah beres leuwihna karak aing ngajakan ka makhluk ieu mah jang aing we lan bae salat-salat puasa-puasa geus beres aing mah ngaji jang aing adapun batur nu hayangeun aya butuh los teu butuh geus jang aing beres aing mah teu eueuh nu ngaji aing mah jeung pamajikan aing we ku aing dicepretan sa pamajikan aing kayak ge dicepretan nu nyan nang karak ge lain ngaji tunggu muka calana yes neng lah neng bae murid akang lah geus beres nyana lagi nurut ya guys murid nomor 1 di dunia murid kesayangan teh anggeus ngaji jeung nu kitu mah tah ieu sanyana jelema nu takwa ka Gusti Allah di mana-mana kadatangan kawaswasan nu nyulusup ka jero hate sehingga berhayal untuk kemewahan dunia berhayal untuk keagungan setan merayu kemewahan dunia keagungan kemuliaan nyana selalu tazakkaru eling kana siksa jeung ganjaran ke diperhitungkeun dikalkulasikan di jero hate teh cilaka aing ketika manehanana ngarasa cilaka neuleuh ku mata hate oh nu bener mah ieu horenganan teu narima kana rayuan-rayuan gombal setan mewahan-kemewahan dunia teh aya je aing mah eueuh nu dipake ka sieun eueuh nu dipake ka agung hiji bae Allah di dunia mal tebal deui ge mewahan dunia nu diraih melalui jalan teu bener ditinggalkeun ke rugi ka bina-bina tayang aing mah fa idzahum mubsirun neuleuh nyana kana hak tina lain hak ieu lah nu bener aing mah geus mengasingkan diri aing mah wayah dakwah sabisa-bisa aing wayah nyarita-nyarita sabisa-bisa aing adapun aing kudu dibalik hayang-hayang acan adapun aing kudu ancur kana lembah anu hina yakna dunia jeung makhluk tayang aing hiji bae Allah bener-bener basiroh mata hate neuleuh yarjiun balik kana hak geus lamun geus ka situ ngaranna kuat eta bangkaning kapan bakal datang ka jelema nu takwa maka Allah ka hiji kiai aya ilmuwan manehanana kemudian nyana ngalaksanakeun ilmuna dakwah lah dibere ku Allah coba-cobaan nik datang rayuan-rayuan lurah rayuan camat rayuan bupati rayuan kandidat hayu coba kumaha lain ulah ancurub ka partai lain ulah ancurub ka pamarentah kudu bisa henteu karena Allah gara-gara nu karena Allah pas kieu ku ari ulah ditinggalkeun partai asal karena Allah coba hayang nyaho ketika orang teu bisa hindar salametkeun diri orang dipanggang sia di akhirat kudu nyieun urang wadah partai masalah tapi jang negakeun partai mana kuat berarti kabeuli kabeh kuari geus dihimpun dibareuli kabeh partai teh jang kebatilan naudzubillah min dzalik wa min dzalik mana kuari nu ngaran partai Islam fetilu geus kos kitu nu ngaran partai Islam PKB ya begono lah ayo coba PKS aya hoakna doang gitu sarua bae Muhammadiyah partena ieu mah partena geus kos situ atuh sarua bae dibeli kabeh untuk menegakkan kebatilan kumaha tuh kahareupna bakal kumaha wallahu alam sakadar carita jeung wacana seperti eta untung masih kana aya kontrol anu masih kene ngageuing-geuing supaya ulah terlena masih hayu bae
henteu rek ribut dek negakeun Pancasila di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika pada ngaraku tapi langkah-langkah Bhinneka Tunggal Ika jeung Pancasila na mana atuh ulangan sakodor ngawowo doang ayo tegakkeun ayo kumaha ieu carana nah ketika mutakin dihayal setan datang taifum minasyaiton rayuan yeuh maneh diuk bae di dinya hayang aing mah Allah hiji balik kana hak dirayu yeuh jabatan keheulan sakadar nyandang jabatan sabaraha si di alam dunia tapi aing di akhirat tadi kulub keheul aing tah karak mutakin fa idzahum mubsirun tangan kuariku orang penggede di luhur anu mubsirun ngebasirohna bener-bener muka mata hatena mana nu di partai nu di organisasi mana mun aya itu ikuti mun ulah anu bentah mata hatena tuturkeun nu teu bentah ulah tinggal kitu bae ujung-ujung nama engke ge pararae perang teu perang paeh bae perang paeh teu perang paeh hiji. Nomor kedua ketika geus teu berdaya Israel dibeuleum bae ku Gusti Allah. Beak kabeh sanagara Israel. Nek nyalahkeun ka saha? Beres kabeh. Baheula zaman Kangjeng Nabi Lut ku geus teu berdayana. Lut keluar, balikeun ku Gusti Allah. Beres. Ujung-ujung dari kitu Gusti Allah. Digempakeun, gempa anggeus. Urang sieun nahanan godob Allah selama urang mampu nahanan godob Allah atuh tahanan ku urang ieu teh memancing godob Allah sok urang tahan buka mata hati urang ilmu dititipkeun ku Allah di profesor ilmu dititipkeun ku Allah di doktor ilmu dititipkeun ku Allah di jenderal ilmu dititipkeun ku Gusti Allah di kapten di mayor jenderal di naon deui nu aing teu nyaho ayo dititipkeun hayu pake jangan lempeng-lempeng bangsa negara lamun bener mutakin boh polisi boh abri boh kiai boh budayawan boh konglomerat bakal nanyana tazakkaru eling ka Allah sieun aing mah mung milu di lembah anu batil aing mah neuk dina hak bae fa izahum mubsirun eta lah anu beunta mata hate Allah karim sabalikna lamun jelema henteu sieun ka Allah berat ku jabatan berat ku dunia belah dia nama hatu jelema anu teu ngalingseuh kana aturan-aturan Gusti Allah belah ditu nama jelema anu kafir anu musyrik ka Gusti Allah eta lah di luar muttaqun kumaha eta ieu cek Gusti Allah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wallahu a'lamu bimuradih wa ikhwanuhum ari sapirang-pirang dulur setan ikhwanu syayatin tegas sapirang-pirang dulur para setan-setan minal kufar ditu nama nu kalalapir belah dieuna anu kabong beriku kamewahan dunia yamudunahum eta setan ngabantuan kamaranahana fil ghayyi dina kalacutanana Allah dibantuan ku setan lamun urang ngaji nahu ikhwanu jadi mubtada yamuddu jadi khobar mubtada jeung khobar kudu sapagodos sebab khobar adalah hukum disebut musnad jeung musnad ilaih kudu aya nisbat subutul mahmul lil maud geus yamudu teh khobar
atuh khobar tina ikhwan atuh rujukna kudu balik kana ikhwan. Ai di dia lain seluruh ahli tafsir balikna kana syaiton hum kana ikhwan geus ijarin ala ghairi man huwalah. Jadi berarti henteu samistina nu samistina mah ya mudunahum eta ngabantuan ikhwan kana setan. Berarti manusia ngabantuan setan. Ari aslina mah lain kitu pan setan ngabantuan manusia. Geus lamun dipaksakeun ya muduna ngarujukeunana kana ikhwan moal kaharti. Berarti kafir-kafir ngabantuan setan. Lain kitu. Setan ngabantuan kafir. Bah atuh kurang dibalikeun bae tuh ya muduna teh khobarna ieu teh balik domirna kana setan geus atuhum kana ikhwan atuh pan berarti kaluar tina aturan apan mubtada mah eta adalah musnad hukuman musnad ilaih geus ada subutul mahmul lil maudhu kok ieu mah teu kitu sih kos kitu ge kolon nu teu ngaji bae nu ngaji bae dah kos kitu ye kieu teh mah encer bawas itu lencer mah gitu ngaranna jarin ala ma huwalah ala ghairi ma huwalahu geus nu kos kitu ceuk dina alfiyah wajib kudu diibroz bizanu mutlaqon haitsutala pode gua geda tah kos kitu gulak-gilak didinya bae puyeng ngaji hayang nyawa puyengna didinya ge kudu mantep oh nu ngaji mah bener mantep cenah nu teu ngaji atuh dijajal-jajal ge teu ngaji hese atuh hese bae dikuta dikitu dikitu gitu mantap ngararaji atuh setan atuh setan teu ngaraji mah setan ngartikeun gurana atuh sadaek-daek da bae aya jalurna oh ieu cak nahu engke karak naik lamun jarin ala ghairi mahwalah aya nu wajib diibroz aya nu henteu tergantung kumaha labsu jeung henteuna seliru apa henteu ketika keliru wajib cek jumhur mah nu penting maknana bisa dilempengkeun pabeuli tah jaritakeun kos kitu bae ge antara jumhur nuhat jeung ghairihi nyana bagianana urang mah bagian ngahuapkeunana nangnyana engke dibilagahan tak kumaha nu kos kitu ngaranna ceuk ahli bilagah eta lah ngaji masyaallah ieu antara mubtada jeung khobar bae ge kok beda rujuk tah ngarujukeunna ge lamun dipaksakeun kana ikhwan wal kaharti ari jelema dulur setan mah eta yang mudahu ngabantuan setan je atuh lain ngabantuan setan aya ge setan ngabantuan jelema ja setan atuh nu boga pokalna mah lantaran engke kapan di akhirat teh bakal digerog-gerokeun ku setan masing-masing. Hei bupati sini temani aku ke jahanam. Gubernur ka dieu cak gubernur teh emang ka mana ka jahanam ai itu presiden geus ti heula nya mah ngagujubar itu setan teh nangkep engke urang inggih salamun kos kitu ditangkep ku setan cak jangan kemana-mana engkau kan dulu aku khoyal aku hayal aku bujuk engkau kan nurut akulah yang membujuk engkau lihat wajahku serem kan inilah yang tempo dulu membujuk engkau supaya engkau cinta dunia supaya engkau cinta jabatan apapun yang terjadi sehingga engkau beli mobil beli rumah kawin lagi dengan orang Kerawang kan itu aku yang menggoda aku berhasil nggak usah kemana-mana mari kita sama-sama ke neraka jahanam kita nikmati coba lain lalagaan teh cakang Nabi kitu nande kumaha mantak urang ieu nu ngararaji kieu bisa rada dutdet teh keluar berarti majus eueuh deui hayu mantak ge neuk ngaji nu bener niatna nu bener maksudna narimana
ulah haju aya suuzon abe urang bener ieu kaharep moal kebal ditanu tadi di Patehan mengaji ujab terus nu sejen deui unggal minggu aya di Patehan atuh engke mah almarhum Haji Sufendi aya bantu sana oh iya anu ngaminan deui wah budak teu beron dan ngaminan maksudna tuh ulah ngaminan ke asana bareng jeung ngaminan ieu urang bakal ieu mantak urang tanpa pamrih ge hujan ge ngaji bae hayang salamet kajian kuku make deuk ngaji bae hayang salamet masyaallah diperhitungkeun keke aing aya di mana di Bogor datang moal poe minggu ieu tah diperhitungkeun ku urang datang ngaji eta kan Allah Maha Uninga ambo sia keur nyabage keur di Bogor bisa sia inget ka ngaji ku ingetna bae ge geus ka sorga eta ya Allah amin ku ingetna doang ge ku inget haju nyara ka HS-an teu ngaji daripada anu di lembur sorangan deket ka mamana teu inget ngaji tah nu di lembur mamana aing sok ngaji haju ka HS-an ganjaran ngajina terus bae di akhirat ya kaget tak minggu pertama maulid ayahnya pak boleh gak kula mah teu ngaji hari teh ja usah kainget pak kula mah hajatan di Bogor haju deuk ngaji haju ka asa tas ya endeup nata endeup ieu kasep ngaji masyaallah nyaho kitu mah kula endeup bae atalah Allah teh mere ka urang seperti kitu ganjaran lamun urang endek maksiat mah encan prak mah maksiat can dicatet urang endek maksiat teuing aing ye lah tangdir tatangga aing cabut wae aduh hujan-hujan ge aduh aya bejana hipu dangdeuna mah encan ngaling mah can dicatet encan maling mah can dicatet encan aja terjadi atau eueuh catetanana api lamun urang rek ngalaksanakeun ibadah ngaji salat dan encan der geus dicatet deui kumaha atuh coba geus mantak ge catet di jero hate Gusti salila hirup abdi mah ngaji bae beres catet malaikat awas Gusti aduh ai prak henteu deui cek malaikat bohong sia kalau jokeun aing sia. Nah, ieu mah keur carita wa ikhwanuhum yamudunum ala kadar doang. Namun dipraktekeun, sampai inu meraktekeun lain kula. Tah, carana kieu panjang teuing mah ala kadar alpiyahna trek saeuti. Ieu mun teu dialatan atuh moal kaharti. Iki simpulkeun aya 4 simpul tidinya bae ge lain nang urang nang para mazahib geus tambah panjang teh mun dibahas-bahas geus teh ngajina kudu ngaji alfiah jeung santri geus wa ikhwanuhum mari dulur-dulur setan dosa pagodos jeung setan belah dieuna mah jelema anu nutur-nutur kahayang nafsuna anu ancub dina kamaksiatan kadorakan belah ditu mah atuh meureun kufar eta yamudunahum dibantuan ku setan-setan ngabantuan ka eta jelema fil ghaibi dina kalacutanana dibantuan ku setan aya nu hajat urang hajatan yu antara ngundang kiai jeung orkes dangdut aya kiai bae cek ustad di dinya teh lumayan lah urang dakwah maka batur teu bisa atuh ngundang-undang kiai geus urang anu jadi gantar wasilah geus atuh ngundang kiai bae oh nya aya deui rombongan ti jawara-jawara ngalungnya nama jelema atuh gaul ieu Pak, azana lamun nanggap kiai malah sakikituna bae maning dangdut mumpung Raden Oma Irama masih keneh hirup murang bil barokah
eta bae geus pajar kuku make duit aya di bapak, gaul aya di bapak, atau anak buah aya di bapak. Tatek antara kiai jeung dangdut, kiai jeung dangdut, kiai jeung dangdut. Ayo setan kapannyana mangahayukeun kana goy. Kiai deui tuh manganu kamari hajat nanggap kiai ngundang kiai Ki Fudoli. Yes. Sakitu bae. Bladi tuh Pak anu ngundang Ki Soleh. Ya. Geus kolot dan Ki Soleh. Itu nanggap Ki Nurjaya. Ya sapira Ki Nurjaya tuh. Mencet kebonya neulih. Da apa teu. Geus. Bladi tuh kamari tuh. Mama Acah aja pengen ya. Nu hadir tuan rumahna ge aju es. Komo nu ngadengekeun tuan rumahna es balikna ge teu kanyahoan. Geus cak setan maning dangdut lah atuh urusan dosa mah teu ge tobat. Dia moal aju paeh bae. Dia kesehatan. Mulai set. Cak setan. Sulingna doang mantap sulingna ta setan datang melodina duh Masya Allah yes. Setan ke Masya Allah Masya Allah sial ta setan nah setan kan datang ikir carita hajatan beleuleutikanana mulai geus nyimpul balang-balang kieu tuh ayeuna mah malam Rasul nama Kiai bari Rasulan ala kadar itu kayak malam hak nama Riana teh dangdut jadikan guys jadikan eleh guys Kiai bisikan hati eta keur carita hajat keur carita urusan politik mah kok nu tadi teh ya setan ayo mang emang geus acak-acakan ieu dunia tuh urang bener sosoranganan emang nanaonan. Urang di DPR bener sorangan, izin sorangan. Engke pajar abuya urang di DPR. Pajar Rita Saub, geus palingan teu beres kabehan hayu geus nah. Usok ulah asa-asa. Ulah asa-asa cak setan teh. Emang ieu mah anu bener mah teu hadaekeun jadi DPR. Geus emang eta mah wadah nu teu bener, geus sakalian teu bener geus. Jelema nu bener mana aya nu hayang jadi DPR mah aya. Sebab naon geus teu didarengekeun, geus bareng mumpung di dinya, geus acak-acakan mah kabehan ieu geus. Ke di neraka ge leureung sorangan ieu atuh rame di neraka ge biasa. Setan ge buju. Mulai geus. Kulantaran hayang jadi DPR atunya nama mawa kiai ge henteu karena Allah supaya kiai ngadukungnya naja kiai mah loba anak buahna. Bila perlu kiai na dibere duit kita ngabagikeun ku tangkorak DPR. Hajunya ngababagi atuh kiai nadaekeun kagoda ku dunia atuh DPR nama atuh emang geus ti heula nya nama kagodana nya nama mawa jurig atuh kan moal aya kitu ken hayang jadi bupati henteu dievaluasi bener jeung henteu na kinerjanya salila sapriodenya na nu penting maing mah kuari mah aya anu ngadukung deui geus kiai-kiai di deketan ku nya mana nu ngadukung kurang ngadukung di jauhan atawa dibere supaya ngadukung hayo aya kadang-kadang kiai di deketan teh lain tita dakwah horenganan lain tita nganasehatan bupati tita ngadukung bupati nu keur aya di lembah kajahatan jeung kabatilan ieu tah kapan setan ayo bupati datangan kiai bere mere setan nu dari mana watek setan kabeh antara bupati jeung kiaina syaitonir rajim ayo eta mah geus satu luhur teuing mah kos kitu mah teu ayeuna di lembah politik mah tidak ada teman yang abadi tidak ada kawan yang ayo coba sih yang ngomong atuh aing mah toser doang nah eta geus luhur teuing politik mah geus acak-acakan di urang mah acak-acakan geus luhur teuing ieu mah urang aya ngasup PNS
hayang asup PNS tantaran moal bisa lamun taya tanda tangan bupati mah bupati teh nyieun proyek dina ngasup-ngasupkeun jelema jadi pagawe teh anu eselon 1 eselon 2 eselon 7 eselon 8 eta kan beda-beda emang kiai eselon sabaraha aing mendeg sabaraha bae kumaha aing bae. Nah, aing dek nanya ka sia eta teh lamun nek asup PNS sia eta nyogokna sabaraha duit. Nu bener ya nyawa aing. Oh, puluh juta. Masya Allah. Nyawa eta teh nyogok. Nyawa. Ar-rasy wal mursad tasyifin nar setan. Sogok demi kemaslahatan. Setan ngomong pahara demi kemaslahatan umat. Pahara. Geus lah urang ngedoraka sakali doang. Ayo bae satara emang 35 kan 40 ya geus sogok bae geus masalah lah. Kayak orang ka dituna karek bebersih. Di mana bebersih? Di mana? Lamun calon bupati kudu miliaran, gubernur gitu kene mun kurang bisa. Nu bisa mah henteu. Dek asup PNS nage atuh kudu sugak sogok eueuh nu teu nyogok. Komo hayang jadi sekda. Nyogok nage luar biasa. Eta mah luhur teuing lah luhur teuing. Luhur teuing dek asup ka pabrik. Setan. Ayo. Yang jadi guru kudu nyogok, geus jadi guru yang jadi kepala kudu nyogok. Nah, iyalah Indonesiaku. Ibu Pertiwi ku seperti ieu. Ieu mah supaya nyaho bae mah. Lain kritik lain supaya nyaho bae urang kos kitu teh eta teh setan. Asa nyaho bae mah ngaji mah. Asa nyaho lamun kula teu mere nyaho-nyaho acan deuk iraha nyahona. Jasa geus nyaho ge ku sia jag kredit terus bae ieu. Aing mah ngan engke lepas di akhirat tuh sakitu doang. Apakah aing disogok ku sia teh tilok aing mah. Aing mun disogok ku sia teu hayang leutik mah. Di akhirat euy mang deuk ka manana lain sok kaji ada tuh di borgol ngaberesan deuleu kreditan toh cek urang ge mah heula teu ngajeding si mamang mah teu ngajeding sia deuh ieu rombongan mana ieu ieu mah rombongan guru pan keur sok ngaji kula ge nyanyaho pan di bari di borgol nyogok nah sia aing geus mau coprak bae kadenge ku ceuli sia. Nah, iya rombongan mana ya? Rombongan pedagang. Pana tuh pedagang lain sok ngaji pan geus sagara dagang karung, dagang limah. Heuh, pana tuh kan neraka ya kunaon. Oplos. Tuh. Yes, beres aing mah geus. Dadah. Ayo, eta kada ngabejaan. Kudedeh ka bupati, ka gubernur, ka pamarentah kudeudeuh, ka PNS kudeudeuh, ka guru. Lantaran Quran ngajelaskeun ajakan ku maneh ka sorga, carana bersihan dirina. Bejaan hayu bejaan. Sakadar ngabejaan ning. Sakadar ngabejaan. Neuk ditarima deuk henteu teh mah kumaha hijab nu aya di hatena. Acenah hijabna gede, nyalahkeun ka aing. Salahkeun aing ku sia. Bejakeun aing sia ka Allah. Jukula maka kiai-kiai ge atuh deudeuh jeung nyaah emang kumaha gitu. Qur'an aya di otakna aya dina dadana titipan Allah, hadis aya di otakna aya di dadana. Atuh eta titipan Allah. Hayu baligu anni walau ayatan walau murron. Hayu sampaikeun kunaon nya anakku kucuprakan. Apa bendu henteu? Apa hasud teu sama sakali? Ieu mah salila hirup yuk urang bareng cek Imam Ghazali hitung-hitung ieu hiji meja urang angkat ku kabehan geura sebab ku sorangan teu bisa agama lieur teu beda jeung meja mun diangkat babarengan hampang tapi lamun diangkat ku sawareh-sawareh berat. Hayu urang geus ngabeten-beten pan sih beuteung ngangkat
bensin joreng kunana kamari tas ayati itu tuh di kandidat jadi berat betul sedek bitu bayi betul teka bawaan nah iyalah orenganan anu di politik atau setan ahli politik datang nu di ekonomi setan ahli ekonomi datang anu di kiai abuya setan datang nu geus dibuya-buya di setan ge darah datang anu tani setan anu aya di pertanian darah datang nu di guru setan guru-guru darah datang membisiki geus puguh ka para kufar-kufar musyrikin mah Yahudi Nasrani jeung sajabana eta mah geus setan-setan anu pohara gorenganan wa ikhwanuhum jelema-jelema balad-balad setan nu mantak teger deh yamudunahum setan ngabantuan kamaranehana fil ghayyi dina kalacutan dina kabatilan dina kasasaran dina kamaksiatan dina kadurjanaan nu teu bener teu beres orang dibantuan ku setan. Masya Allah karim mantakulah kaget lamun ngabangun musola 24 barang ditanya geus 10 tahun can anggeus 4 musola 10 tahun can anggeus 4 nyeun imamat 3 tingkat bisa beli mobil maka beli masjid sapira 12 teu anggeus 10 tahun kunaon ieu lantarannya nahanan setan tapi lamun babarengan jeung setan mah babari dikeun ngabangun masjid jamu nyen proposal ieu kula tanggung jawab insyaallah jang kahadean mah kula mah teu ngundur mumpung kula ngajabat jadi dewan ayo geus dieun ya 1 miliar diajukeun 1 miliar alhamdulillah anu turun ke masjid namangan 300-400 nu 700 atau 600 nama eta mah siluman ana eta anu nandatangan proposal orenganan eta anu silumanana mah geus urang mun kapanggih jeung nu nandatanganana sasalamanana alhamdulillah ketemu dengan siluman tereanggeus masjid tereanggeus lantaran duit siluman musola tereanggeus lantaran duit siluman sebahagian seperti gitu eta kararak seperkecil encan anu nyen imah prostitusi Masya Allah lamun di Jakarta Karangtunggak nah tuh siapa meureun ente didinya anu langgananana aduh kira tunggak dibombardir teh kapan dijieun lokasi ku pamarentah teh setan teh nu ngadukungna barbar dibangun teh teh nang pengajuan setan naik klub dibangun jang pengajuan setan lamun terjadi Jakarta bakal jadi Macau Singapura di dia teh jurig raja-raja setan araraya kabeh lamun kejadian ke di Paneglang di itu bakal dijieun super tempat perjudian setan ambalaya ujianan kuari bae sakieu nu mabok ambalaya anu jualan ekstasi obat-obat terlarang narkoba ambalaya efekna lantaran kecanduan hayang boga duit maling motor teu meunang lengah mobil teu meunang lengah acak-acakan didinya lah jalur hitam mabok zina judi maling setan bercokol di asup ke berbagai-bagai apakah pagawe urang henteu loba anu mabok ambalaya apakah henteu loba anu zina ambalaya daftaran di hotel pagawe malu geus puguh sipit-sipit memang nama duniana urang kong lemerat urang ge mararas setan yamuddunahum fil ghayy summa la yuqsirun kituna teh teu eureun-eureun sanajan ku urang terus bae didakwahan
bahkan dioyak-oyak manahanana teh teureun dengan membuka pikiran mata hatina sakumaha mikir-mikir membuka hatina para mutakin urang mutakin terus-terusan kumaha carana terhindar dari maksiat nyana kumaha carana supaya maksiat langgeng urang sebagai mutakin terus-terusan teureun-eureun kumaha carana untuk selamat pribadi, untuk selamat keluarga, untuk selamat bangsa jeung negara. Terus-terusan mata hati dibuka, didelekeun kana hak, mulai dari pertama langkah pribadi, langkah keluarga, langkah masyarakat, langkah umat sekitarna. Kumaha terus bae terus atuh dina kabatilan ge teureun-eureun. La yuksirun teureun-eureun nyana. Geus dikiekeun ge ngabangun deui, dikiekeun ngabangun deui, tumpas nu di ditu, muncul di dia, terus muncul selama dunia can kiamat kitu bae. Ulah mikiran menang jeung eleh, tetapi mikiran perjuangan urang Allah anu nganilai urang paeh didelekeun bukuna sia berjuang di alam dunia. Nyanda teureun-eureun memperjuangkan batil. Kiai-kiai teureun memperjuangkan hak terus bae ti zaman baheula terus bae terus datang ka kuari ulah kaget terus bae terus kajian kumaha ge selama urang hirup bae ge nu kadeuleu ku urang huru hara di anu urang lamun nyaritakeun nasional nyaritakeun internasional teureun-eureun di zaman urang leutik masa Irak Iran perang sanajan tren-tren ge tapi kan anu pararae sabara belas tahunnya na perang terus Irak perang kamari terus itu perang encan di Turki baheula keur carita Spanyol wow Islam dibombardir kitu keneh itu Uzbekistan dan lain-lain sebagainya urang teh ningali tek kumaha hate perang teh di mana-mana Taliban terus bae nya nama perang kajen kumaha ge Amerika terus bae nya ngahuhuluan lantaran nya nama perang motifna beda-beda Taliban motifna lillahi ta'ala negakeun lillahi kalimatillah Allah al-islamu ya'lu wa la yu'la titik hidup untuk perang titik sementara Amerika daun-daunan tatangkalan hasil bumi nu bisa diciptakeun hanya alat perang tidak mungkin bisa laku untuk perang menciptakanlah propagatornya untuk perang supaya laku ketika jana teh langsung perang negara dibuat perang sia diperangkeun jeung ieu nah meuli senjata sia diaing seperti gitulah keadaan dunia saat ini tiba heula ge kitu motif perang udah berbeda-beda kepentingan Amerika sendiri kepentingan orang lain dibantu ke Amerika urang ge sarua bae terus bae lamun urang nyaritakeun lalakon Indonesia zaman Belanda datanglah Jepang nikah ngaranna terus RRC gedoran mulailah kuari tentram kembali deui reformasi terus diturunkeun Bung Karno diturunkeun Pak Harto diturunkeun deui Gus Dur sampai saat ieu aya satu keinginan anu di jerona fluktuatif dan lain-lain sebagainya keinginan iyalah nu berdiri keinginan iya urang nyaritakeun politikna seperti kitu nyaritakeun perekonomian seperti kitu nyaritakeun budayana seperti kitu di jerona tetep bal keluar unsur-unsur agama kajen ku kumaha ge kitu bae matak biasa bae urang wayah ibadah wayah tani wayah gawe wayah dagang ulah keluar tapi motifna ti ibadah wayah negakeun zahir wayah negakeun hak zahirkeun ketegakan urang teu perang ge pae teu perang ge dibeulem ku Allah disunamikeun ku Allah sabaraha ratus jelema Garut teu ieu teu itu paeh bae tsunami 200 juta manusia sekaligus Aceh encan Padang dan lain sebagainya urang teh kuari keur nungguan ajal wallahu alam ajal nu penting catatan urang aya dina berjuang lillahi kalimatillah hai abri hai polisi hai pemerintah hai kiai hai masyarakat ulah keluar tina neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala moal eureun
batil mah ya muddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Setan ngabantuan babaturanana nya ku partai musyrik teh. Setan ngabantuan babaturanana jelema anu kunyana dibisiki urusan kemewahan dunia jeung jabatan. Ieu teh terus kumanehanana dibantuan fil ghayyi dina kalaciutan kumaha bae carana nyana summa yuqsirun teureun moal bisa kacegah kudu aya bae jang barometer mana nu berjuang jang barometer mana nu bener jang barometer mana nu tepkeun hak jeung batil lamun bener kabeh moal kanyahoan lamun kuari caang kabeh moal kanyahoan caang na listrik ketika poek cet aya lampu ngentit ge kanyahoan di negara di kampung ieu jelema wabeh nu nyawan ka agama aya bae santri hiji col kanyahoan ngelentit bae mal kebal ge pareung ge kos gitulah sepanjang masa jang diri urang kade moal kebal deui urang hirup di alam dunia kabehan ge 10 20 30 tahun ja carang nu datang ka 100 tahun carang komo anu geus disna 70 tahun misalnya paeh kuari geus aya 60 11 15 poe tinggal 15 poe deui innalillahi wa inna ilaihi raji'un lain dehem wa iza lam tatihum wallahu a'lam.